Ece teh pengrajin batik ti tahun 83. Kareresan 85 kelas 1 SMP tos kengeng sertifikat ti Indag pengrajin terkecil. Karya Ece teh dikemas kubok bambu ieu. Tadi teh bade ditaroskeun teh ide ti mana Ece ieu? Heula ke itu kemasan itu. Kemasanna Lain asbak eta teh lain. Drum. Kok lamun maneh boga kain batik rek dijieun naon? Orang. Celemek. Ka bayang tadi cek maneh nyeun seempak tina batik. Atuh engke nu di-endorse na cik Superman. Ya, kurang oge. Superman ka seempak batik teh Kalau pernah beureum we. Noni teh gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Subik di Capruk Sudah Podcast. Salah bingah pisan Amarwata jeung sareng Pasuta ieu nya. Mohon anu dina danget ayeuna teh ieu beda kieu background nya. Sering nya. Studio anyar teh. Nya. Abi ieu ngechat ti wangi wah beres-beres ka subuh. Asli lain ngechat ieu. Ngechat baju di belang-belang jareungit. Di mana ieu di mana? Ieu teh urang teh aya di Galeri Batik Ceria. Ceria Batik. Atuh ayeuna teh urang dua nunggul tos disarengan oge kono gaduna. Abi teh nyebat teh Mamah Ceria, Ibu Ceria, Bunda Ceria? Ceria. Ece berarti. Sunda pisan atuh. Tapi da mah ece teh biasana sok ngakep ieu. Non teh peuyeung biasana. Sami Ece oge. Mana mu jojo? Batak bisi lebih enak disebut ibu gitu atau lebih enak disebut ece. Disebat Ece. Ece wae. Sareng disebat ambu. Ambu oge teh mungkin ambu. Buria berarti jadina ambu. Kan atos nini datos gaduh incu dua. Ambu. Bade kali tilu moal abi angkat enten incu. Honoream incu tos janggotan kitunya. Tapi langsung sambut parah apa bina. Gitu. Astagfirullahaladzim. Nah senang pisan. Ieu teh kahijinya senangna teh urang teh tiasa silaturahmi ka Bumina Ambon terus tiasa ninggal batik anu asli leres-leres asli ti Garut ieu teh. Tah, ieu batik Garutan teh apa? Sanes nama eta lamun memadai mah nya teh hoyong ninggal non buktos di dieu ngabatikna nu tah nu kieu teh non eta canting. Tah ku canting. Gitu aya di pengker pembuatanana. Tapi kumargi teh ya urang bercerita we namanya. Nya tah gitu. Embu ti irah ieu kagungan ieu teh. Galeri Ece teh pengrajin batik ti tahun 83. Kareresan 85 kelas 1 SMP tos kengeng sertifikat ti Indag pengrajin terkecil. Luar biasa. 85 teh abi teh namanya 5 tahun berarti 85 mah. Teu acan SD acan. Ngedot keneh pangintennya. Henteu da mah ngagantung. Kengeng kitu. 85 abi mah kelas 1 SD. Hamu tos kengeng. Eta teh sok karena umurnya ka dituna nya. Henteu kitu. Memang eta perbandinganna kitu. Jadi ieu teh bakat Kota Slami si proses ngabatik ieu teh sejauh eta gitu sih pengalamanna teh. Kala upami 85 ambu tos ngabatik terus kengeng berarti satu acana. Satu acana. Jadi ambu generasi ka sabaraha upami di ieu? Ceria teh alhamdulillah kareresan generasi kaopat. Generasi kaopat. Berarti ti naon namina teh Ti Uyut. Ti Uyut. Uyut tahun sabaraha ngawitan? Wallahu alam ti anomna keneh. Ti Ece acan diciptakeun panginten mata kitu oge. Wah, kantenan Uyut, Nini, Mama, teras Ece gitu. Uyut, Nini mah laras generasi kaopat. Generasi kaopat berarti nya tos lami pisan nya. Ari ngawit berarti Ece tuh jadi Ece nya ambu nya Ece itu mah Ece we Ece. Ece atuh bade. Janten Ece teh kapungkur di non maksudna teh
ngawitan ketertarikan dunia perbatikan sapertos kieu ninggal orang tua pangintennya. Mohon sadi dinten di bumi kareresan nini mama uyut ngabararatik ece nuju ali teh bandel osok ngiringan sabot emak ke jamban ece ngabatik nya oge sok diambekan awas ya ruksak cenah kitu ya. Tapi kabandelan eta alhamdulillah ece tiasa neruskeun usaha nenek moyang ece gitu tiasa mukanya rira alhamdulillah. Tuh gitu. Eta tapi uyut nyarira asli Garut. Asli Garut di dieu di Kampung Paledang. Di dieu pisan. Mohon. Oh, berarti teu pernah ka mana we ngalinya di dieu we teras. Teu acan di dieu we uyut nini di dieu mamah oge di dieu masih keneh mamah berkarya ngabatik keneh ayeuna oge. Oh, masih aya alhamdulillah. Alhamdulillah masih jumeneng. Oh, di mana? Di Pengker. Oh, di dieu oge. Di dieu oge mohon ngabararatikna. Nganyang. Nah, pindah pulang ke dia. Kita lihat dia nginjem dia eta mana kalengnya. Nangan kue kayak gitu. Oh berarti tos lami pisannya di tahun 85 berarti wah. Badan ninggal sertifikat eceuna. Bilih tepercantan ujang-ujang. Percantan pisan. Iya Pak. Iya we di dia tinggal itu aya Pak Presiden Pak Prabowo aya kantos kantos nyepeng batikna terus menteri-menteri wah seueur pisan. Menteri Teten Mas Duki, mana apal Menteri Teten Mas Duki yeuh? Terang. Saha sok? Mas Honda Bima Terang. Oh nya. Motor. Nya punten atunya mangan cabrok. Ka Pateten. Ieu pangintennya buktos. Kala ieu teh ngaganyel ujang naon atunya meunih karasa. Sertifikat paskil 5 Bu. Aduh. Tuh, ieu ge sertifikat sertifikat umroh ieu mah. Nah. Ieu panginten buktos. Ieu tinggal di balad cabruknya. Ece tahun 85. 85 Dinas Perindustrian surat keterangan. Tah can aya fotoan da kapungkur mah geuning masih di foto anu klise teh ya ece teh nya. Upami sok kabakar Ibu mungkin dicetak teh. Ieu tahun 88. 88. Sertifikat keneh wae. Sertifikat oge. Insinyur Dodi Saprudin, Direktur Jenderal Industri Aneka. Nah, ieu kareresan uji kompetensina. Alhamdulillah. Ieu teh uji kompetensi tahun bimbingan teknis 2023. Nah, ieu mohon BIMTEK di Kementerian Ekonomi Kreatif. Mohon ekonomi kreatif. Tah ieu sertifikat waktos ece juara di sa-Jawa Barat persaingan ece UMKM 150. Alhamdulillah juara kahiji ece. Sa-Jawa Barat di Gedung Sate di Kementerian Keuangan. Terus ieu 2024 nya tahun kemarin. Sertifikat di Uniga. Oh, Universitas Garut. Mohon. Alhamdulillah pengennya. Sertifikat nanya. Tapi iya teh seueur oge teh tiasa digadekeun. Aduh. Naon abi ya. Mana we itu bala capruk anu gaduh informasi ngagadek. Biasa di kolom komentar ini diseratkeun. Pengargi abi ge peryogi. Kan sertifikat nu tadi teh mana mah paskil. Sertifikat paskil. Aduh, berarti ngomong gitu mah nya seueur pisan rojongan ka Ece gitu. Alhamdulillah. Pemerintahan alhamdulillah seueur oge alhamdulillah ti ai terkenalna sareng pemerintah Garut mah ti tahun 2022. Alhamdulillah. Ti ngawitan bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, alhamdulillah pejabat-pejabat anu pasekdana oge setap-setapna ngarangge batik Ece alhamdulillah. Sareng tadi teh can aya bocoran di pangkaret kan anu nuju gambar itu teh. Itu teh pesenan orderan cenah eta teh. Ti ieu ti eta rencangan Kang Sule itu sa.
Kang Oni SOS. Bukan Anton Abok. Sanes Anton Abok. Sanes eta maksudnya. Sanes eta kira rencangan anak. Sanes eta. Terus we deui kanu tadi cenah kana batik Garutan. Sarasna upami batik Garutan teh tina corak tina motif eta gaduh nami-nami nyaliran teu. Macem-macemna gitu, macam-macam corakna. Tapi Garutan teh seueur pisan. Seueur pisan. Motif-motifna. Aya jenis-jenisna gitu. Jenis-jenisna kadang nyiptakeun motif nyarira oge. Nyiptakeun motif warna nyarira oge gitu. Di antawisna aya naon wae yo? Aya balad capruk nu terang di batik Garutan teh aya naon wae jenisna teh? Jenisna bulu hayam, sanes bulu kumut. Bulu hayam, jang. Motif contoh, motif-motif eta sadayana motif Garutan aya. Teras anu nuju bestseller nya eta anu diangge ayeuna ku Bu Putri. Ibu Putri Karlina. Mohon wakil bupati. Mohon Ibu wakil. Motif Mojang Priangan. Ibu Putri ngangge ieu alhamdulillah bestseller. Teras motif-motif ieu Jagat Raya. Tuh. Sagala rupi motif-motif Garutan aya di dieu. Tingawitan lereng sagala rupi aya di dieu. Gitu. Kartos. Tak ieu abi manu janten bingung teh kan ieu teh nama motifna teh naon bieu teh? Jagat Raya. Tak upami nentukeun siga nganamian Jagat Raya teh aya temana sareng corak ieu teu? Aya filosofina. Eta maksudna teh filosofina maksudna teh sapertos ieu Jagat Raya filosofina teh kumaha ieu teh? Filosofina teh sapertos kieu urang Jagat Raya. Ayeuna macam-macam kehidupan di dunia teh apaan macam-macam karakter jalmi nya macam-macam sifat jalmi tah ibaratna teh filosofina teh aya gitu. Dina gambar-gambaran ieu teh. Sapertos ieu tah. Contohna apa internet gambar kuku. Teu sapertos filosofi nami tinu Jagat Raya eta. Sapertos motif Mojang Priangan gitu pan. Aya filosofi-filosofina gitu. Berarti upami nyiptakeun eta oge teu sagawayah nya nya. Kudu aya filosofina. Kadang ieu oge si naon sapertos anu sanes mitos atuhnya pami ngadamel batik mah geuning. Naon atuh anu disebat geuning sumu horor-horor teh? Mistis. Nah, sapertos kismis urang mah misting. Sapertos eta. Sapertos misalkan ngerjakeun pesenan panganten. Tah etana teh osok aya we pami misalkan acara na panganten teh lancar teu aya naon lancar oge midamelna gitu eta teh teras pami misalkan aya bade kumaha gitu si panganten eta teh kaeuceuna oge midamelna teh kadang rudet gitu canting anu taran ngecelakan gitu tapi beres mung anu tadina biasana dikerjakeun tilu dinten ieu saminggon janten lami kitu. Kadang kitu. Cing mah rada ieu pinten saali tapi janten penasaran kanu kitu teh resep abi mah. Tapi ece nyadira kantos ngalaman teu aya gaduh produk gitu hasil padamelan anu ternyata ke kakuping teh tiba-tiba datang nepi ka alaman ku ece nyadira aya kitu aya mistisan misalkan. Alhamdulillah aya. Alhamdulillah aya. Aya akang. Aya we gitu. Aya wae. Kadang ece nuju ngerjakeun ngabatik teh siga aya anu maturan gitu. Tapi kan terus teu aneh. Margi kan ece ngerjakeun ngabatik teh dugikeun ka jam 2 wengi. Kadang jam 3. Margi kan butuh ketenangan tiis mohonnya jantan fokus gitu kadang beki wengi teh beki anteng gitu kadang sok asa aya nu maturan padahal teu aya gitu tah si bapak gitu. di iya nya di kamar si bapak mah geus kerek atuh gitu cara maturan ece gitu bapak tuh baturan tak upami
proses pembuatan batik di awal dugi ka akhir teh tahap-tahapna kumaha wae teh? Opat tahap. Opat tahap. Ngawitan. Di ngawitan bobodas. Bobodas Bobodas teh sapertos kieu ya. Nya dibukakeun ku ece. Iyo mun dina ieu mah Doraemon mah lomba. Ieu teh. Bahanna pan siga peragi mungkus mayit nya. Tapi kan benten bahan hungkul gitu tuh. Cuk masa depan eta teh. Tuh nya sapertos layon pan. Di ngawitan ieu terus ngarengreng pola awal. Oh, di pola. Tos pola awal nembe pencelupan warna dasar. Tah ieu aya oge ku ece kela biasa cekat. Biasa silah ieu mah. Sok. Tapi bari ngopi heula atuh pami kitu mah. Oh. Tah ieu nembe proses warna dasar berarti warna dasarnya biru. Mohon. Nah, ieu nembe tahapan kedua. Ieu teh masih proses keneh. Mana kita tos beres eta teh. Acan. Tangke entos ieu warna dasar tahapanana ieu dibentuk-bentukeun deui, daun dibentukeun daun, kembang dibentukeun kembang. Tangke proses pencelupan deui warna kuning. Engke mana anu hoyong koneng tah si biru ieu katimpah ku warna koneng keneh teh janten hejo. Hejo leres. Tah entos eta hejo mana anu hoyongna misalkan ieu pan koneng ditutup koneng. Tah entos kitu ditimpah deui ku warna soga, warna terakhir warna beureum tah ieu sapertos ieu nembe beres. Janten 4 kali proses. 4 kali proses. Sareng batik garutan wah uih sami. Oh nya taya luar lebetnya. Mohon pami ceksuna mah teu aya beuteungan. Janten titik dititikan deui, garis digarisan deui eta anu ngajantenkeun lami na teh pan. Janten pami diangge acuk ti balik oge kan sami. Tuh. Teu aya beuteungan, teu aya bentenna nya. Luar biasa. Iya pengetahuan tentang batik ya langsung ngesangnya. Langsung seueur kieu. Gitu. Tah upami ngesang-ngesang gitu mah reudang di Kopi Jaya. Oh, sebagai brand ambassador Kopi Jaya sih beuring eta sieun kopi heulaan paing. Atuh ai kopi mah karesep pisan ece. Gitu nya. Ya cobian Kopi Ece Jaya. mah unggal dinten oge ngaleueut Kopi Jaya. Janten ece teh awet muda kieu karena Kopi Jaya ece teh. Majarkeun teh cobian cenah batur osok teh. Sok atuh di. Ayo dicobian. Taya nu namina Kopi Jaya Creamy bala capruknya ieu teh mangrupikeun salah sahiji produk kopi bestsellerna di Sate Panur sareng Kopi Jaya. Janten pami misalna mampir ka Sate Panur tambe Kopi Jaya cobian Kopi Jaya Creamy. Tiasa panas tiasa ti salosan ieu nu diesan berarti panas. Kalau di Garut tiis atuh. hoyong Kopi Jayana mangga meser wae di toko Pak Nur Sate Maranggi mangganya cik urang cobian heula ku ce. Mohon. Alah meni jadi cenghar kieu. Langsung inspirasi segala langsung aya. Ieu bulu mata ece teh meni ngareng-ngareng ieu Gusti. Manyangan. Jika nangke bakal aya motif ieu, motif Jaya Insyaallah. Manawi atuh bade kolabnya ieu kemasanana di batik teh gini kemasan batik. Nah, gitu. Pak Nur diantos pisan kana batik ceria mah. Pak Haji. Ngage batik Garut ceria Pak Haji diantos pisan. Kayak kan seueur wargina oge di Purwakarta kana dibekelkeun kan gitu. Katampi pisan Pak Haji ieu kopina lah meuni sing seueur atuh ngintun teh Pak Haji. Laos pisan geung kieu nya. Alhamdulillah. Wih deui berarti itu proses anu rata-ratana ngaproses hiji ieu teh sabaraha lami? Paling engal 3 minggon. 3 minggon. 3 minggon paling engal teh. Paling engal. Pami anu langkung rumit, motifna sapertos ieu sasasi. Seueur pisan ieu mah motifna. Hijina itu nya. Mohon. Tuh. Wah, sekali terapkeun we urang ya segede di batik. Upami jenis kaena nyarira itu khusus. Khusus kaena motif ieu non capna teu tiasa. Tari kupu pami ayeuna ngangge bahan anu sanes kadang ngaruh oge kana warnana gitu. Ka penyerapan warna tadi penyerapan warna. Kain dasarna mah kedah we kedah kieu. Kedah. Katun primissima ieu teh ngangge katun primissima. Upami ieu nya ninggal tadi abi ngadangu ti proses awal sampai kayak jadi batik itu ternyata luar biasa sesahna Kang Abi pribadi mah nya ngabayangkeun teh tah
ayeuna ti Ece nyalira misalna aya teh generasi anu ku Ece diwariskeun asa misalna praputra anu diajar ngabatik itu aya. Kangge penerus we ieu mah generasi. Kangge penerus alhamdulillah Ece tatangi oge nyaranak damelan ka Ece seueur di dieu anu diborongkeun damelna dicarana ka bumi gitu. Pami generasi kangge penerus ti keluarga Ece nyarira murang kali insyaallah pangintennya pami anjeunna kersa neraskeun usaha Ece margi putra Ece masih alalit keneh. Masih alalit gitu. Masih SD. SMP atau saya sareng SD gitu. Tapi tos aya menunjukkan ketertarikan karena batik. Anu bungsu anu kelas 2 SD mohon. Eta mah rada centil deui nya. Nah naon teh ngoprek deui sami siga keur ari gitu. Ece banget eta teh nya. Gitu nya mudah. Kan nya eta tadinya urang teh kan tos gaduh brand gitunya disebat brand itu brand produk anu sangat saya berarti tinggal mempertahankeun sareng promosikeun. Tadi teh abi teh waktu di jalannya ka dieu keun ninggal di payun teh kan aya seratanan di ditu teh Kampung Batik. Berarti di aya sababaraha oge kan ninggal di payun aya nya sami lah ieu nanti nu batik-batik seueur pisan di dieu nya. Pengrajin di dia seueur anu buka galeri di Kampung Batik ieu mung tilu mohon anu gaduh galeri gitu jantan anu damel-damel nyarana ka bumi mah seueur gitu. Pembatik mah berarti seueur. Pembatik mah seueur gitu di kampung ieu. Aya nu menarik kok. Kumaha? Ieu teh cenah batik teh tos diekspor oge. Alhamdulillah. Tuh. Ekspor ka mana? Ka Pakenjeng itu. Ekspor teh ka mana itu? Ka Paris. Ka luar negeri. Peranakan Cisurupan. Paris teh. Ayo mah ka Parisnya nya. Sanes Paris abi sanes. Ka Paris mah teu acan. Alhamdulillah karya Ece entos katampi di Budapest Belanda, di Jepang, di Turki, kamari di negara Zanzibar gitu naonnya macana teh meuni hese. Zanzibar. Janji suci. Zanzibar. Nah, itu. Lain di Maktal mah Zanzibar. Tukang meuli cengkeh. Zanzibar eta mah. Salah Bang. Terus cenah kamari oge ti Hongaria. Mohon di Budapest. Di Budapest teh eta. Begitu. Abi terang sur banting. Tamana ngomong jadi gitu. Apa banting ya teh. Kenal sareng Pak Anting? Sanes kenal deui atuh sareng Pak Anting. Abi teh sareng Pak Anting. Ayo sareng Bapak Gelang. Pan Anting Gelang. Aduh, ieu teh. Karena salah maneh nyebutkeun kenal pisan teh berarti gitu. Karasan putrana teh tatangi abi di ditu. Upami di bejer beas kan. Atas tekanan penting itu. Berarti sang Ece ka ditu. Karya Ece anu di ekspor ka ditu. Eta kumaha teh cariosna tiasa nyambung ka luar negeri kitu margi eta kan upami bahasa ieu naon pentingnya eta teh go internasional. Sedangkan proses itu sendiri kan tidak mudah. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk go internasional tersebut gitu. Kumaha cariosna Ece tiasa alhamdulillah karya Ece nya karya Ece dilirik ku perusahaan BUMN tahun 2017 alhamdulillah booming sapertos ieu anu kaangge diekspor ku perusahaan BUMN eta nyaeta PNM. Permodalan Nasional Madani jantan anjeunna ngaekspor karya-karya Ece sapertos selendang sareng sal anu diangge. Ieu tuh. Ieu sadayana anu di kaangge ka luar negeri gitu. Alus dinya make sal eta. Atunya tantenan wae sae. Da abdi mah sanes wayang. Burung ayam, burung perkutut. Macakeun. Ieu teh diekspor ieu teh. Mohon. Pahingan abi jadi asa jadi Agnes Monica bieu teh atuh. Nah, langkung tertarikna oge karya Ece teh dikemas ku box bambu ieu. Tadi
teh pada ditaroskeun teh ide ti mana ece ieu. Keula itu kemasan gitu. Kemasanana. Lain asbak eta teh lain. Aji bukan. Oh, drum. Hari segan teh drum. Lain. Biasa buka teh. Nah, Make dua sih teh muka eta mah. ieu ide ece oge. Kareresan ece teh pendak sareng pengrajin bambu ieu waktos pameran di Ciplas anjeunna ngaproduksi kerajinan-kerajinan tinu bambu. Tapi ece gaduh ide karya ece batik ece hoyong dikemas supaya langkung Sundanis. Nah gitu ikonik gitu nya unsur bahasa berdak ayeuna mah. Langkung Sunda-Sunda weh gitu tah. Nyambung lah sareng bok bambu ieu gitu. Didesain alhamdulillah. Balik ieu titikna. Tadi astagfirullahaladzim hayu mah bubur. Iya ya titikan tanda teh gitu. Gitu. Alhamdulillah jantan langkung kaangge gitu nya. Langkung iya oge langkung sebantenan masa langkung profesional. Ya. Kumargi kan urang teh upami ninggal produk sae ari kemasan asal-asalan mah. Tah eta. Sapertos ieu contona upami batik ieu jual di keresekan ku keresek anu beureum geuning anu ipis. Taya nilaina. Taya nilaian. Tapi upami dilebetkeun ka dieu. Tah. Ikonik tadi. Jadi aya value tersendiri. So cobian. Kieu ari boga bos brand teh urang jadi nyaho. Upami pe kan ngaraos teh dihargaan ku batur lebet kana kadenya. Insyaallah value na rada gede. Namun nanti kieu mah di dinya. Aing tidak tuyul. Jantan batikna langkung tambah nilai dikemas ku acuk anu langkung sae pangiteunya. Tah, Kopi Jaya oge pami dibungkus ku ieu. Ya, kemasanana Hajar Bu teras. bakal langkung. Nambih rasanya, Jadi batik kan khas nambih rupa. pakaian khas Nusantara. Tah, sate oge sami makanan khas Nusantara. Kena gitu. collab ya mah. Tah eta pami diwadahana ka deui atuh kopina. Nah, henteu dilebetkeun tiasa janten cangkirna teh dibungkus ku bambu ieu Jadi gitu. siga beko. Tah. Sekali dia. Eta. Oh, gitu. Ieu seueur pisan dokumentasi tah. Ieu pas Pak Prabowo di mana ieu Ibu? Eta waktos di Jakarta. Oh, Ibu ke Jakarta. Mohon pameran di Jakarta. Terus waktu sareng Pak Menteri di Limbangan Expo. Sareng Bapak Perdiansa Oh, abi pisan. Sandes Ferdiansa nu ieu. waktu seminar sareng Pak Gubernur mah tak can dicetak fotonanya. Ibu teh sareng Pak PJ, Pak Ginten, sareng Pak Bupati, Pak Rudi, sareng Bibi Ibu Abi dia. eta mah? Mohon ieu teh. Tapi rangka abi teh kadinya teh. Oh iya, orang itu Bibi Abi. Sakilas sih ka Bibi Abi gitu. Iya, orang kok tengah gemuk. Adina bunda sisar cenah. Ibu panginten ngahaturkeun nuhun pisannya ka Pak Rudi pangintennya Pak Bupati kamari ku ayana Pak Bupati Pak Rudi kampung batik ieu teh janten booming dikenal gitu kan. Alhamdulillah. Kenang-kenanganana Pak Rudi bade lengser teh masihan canting raksasa di gapura di jalan teh muhun eta teh ti Pak Rudi digogotong eta teh. Nu tadi eta. Pak Rudi teh Eta teh. muhun alhamdulillah. Biasa dianggo itu tuh. Tiasa meureun titikna oge sagede joblan meureun eta. Ibu oge panginten paminyanting ku itu mah meureun kedah put luara mau kieu nya. Gitu. Kira-kira nanya Akulah atau sepasangkeun di gapura di ditu. Jadi alhamdulillahnya eta berarti kudu dukungan Pak Bupati selaku pemerintah Kapungkur. Kan sebetulnya teh bukti kepedulian pemerintah terhadap UMKM atau budaya nu aya di urang. Eta pentingna teh siga kitu. Itu kan jadi naon namanya teh upami sok ayeuna misalkan ima upami misalkan da rezeki mah nya saha terang tapi upami Bupati nu satacana Pak Rudi henteu peduli kana ieu kampung batik apa enten ayeuna belum tentu sama ju ieu. Laras. Eta pentingna pemerintah kerjasama sama. Eta dan udah satu kewajiban atuh pemerintah peduli kepada apa
potensi nu dimiliki oleh daerahnya. Masa kita juga rakyat jelata ini peduli atau sama kebudayaannya? Iya. Apalagi pemerintah harus lebih dong. Selain pemerintah ujangnya anu kudu peduli teh sesama UMKM. Sepertos Pak Haji anu gaduh Kopi Jaya kedah peduli ka UMKM tukang batik teh nya bumingkeun ku Pak Haji karyawanna teh ngarangge acuk batik gitu kan langkung gagahnya gitu. Ayeuna urang gaduh gubernur oge anu peduli pisan kan terhadap kebudayaan mudah-mudahan atau kapai nama teh aya hiji hari anu diwajibkan memakai batik Bu. Nah, mohon reres pisan. Kan urang kalina ayeuna di angguan batik, di angguan naon ieu teh? Ari istri teh kabaya. Kayak aya hari-hari tertentu nu tiasa diwajibkan memakai batik. Tah selain ayeuna tradisional ngangge kabaya batik, disinjang batik, tapi pan urang teh ngikuti zaman. Janten kan moal mungkin ayeuna ngarangge kabaya wae, ngarangge sinjang wae. Tapi kan batik tiasa dimodifikasi bade didamel acuk siga ece. Janten bade ngangge lancingan jin oge acukna batik kieu tuh pan. Janten sae teu ngangge kabaya wae. Mengikuti kemajuan zaman lah. Mohon gitu. Mohon tuh. Hebat itu. Kok lamun maneh boga kain batik rek dijieun naon? Orang Celemek. Ari kain kapan mau mungkin bisa batik. Orang teh hayang makena teh anu sesuatu nu teu umum gitu. Tapi moal ka ciri euy mun dijieunkeun mah. Ya geus lah gitu teh urang mah. Oh, didamel ieu meureun. Atos Bu, atos. Nyaing ke pami. Sok urang ya. Tapi lamun di luar mah bisa, mun bisanya eta dilarapkeun. Di luar makan nu kitu teh di urang makan eta teh hal nu boleh dibilang masih kena tabunya. Tapi ari orang-orang luar makan itu teh udah dijadikeun style, udah dijadikeun mun masuk ka dunia modeling mah tuh bisa eta teh. Tah eueuh oge kan bade nyiptakeun selain ayeuna sisa batik ditambal-tambal kieu, diangge tasnya, diangge iket gitu. Tak eueuh oge bade nyiptakeun BH tinu batik gitu. Eta maksud urang teh. Janten pan di pantai. Henteu bosen gitu. Abi oge bosen. Gitu urang teh berkarya mah pan kedah lain tinu nu lain gitu. Misalkan didamelkeun tank topnya. Upami tos aya produk tank bajak mah abi hoyong ieu. Bade ngangge bade pesen ka bojo sanes ka abi. Sanes ka abi. Sugan teh ujang bade ngangge BH. Abi mah BH na hungkul. Oh janten salami ya kayaknya tos aya inovasi tina batik teh didamel naon wae tadi teh aya didamel tas urung bantal, taplak meja, teras sapu tangan, teras diangge sepatu sendal gitu. Mau kena tos aya gitu. Tabehan nu teu acan aya mah. Saur abi oge eta intina teh. Dan kedah menciptakan karya-karya terbaru gitu kan. Da kadang-kadang ari karya mah nya nu sebagian orang nganggapna naon sih gitu aneh tapi kalau sebagian orangnya justru jadi spesial teh beda janten unik oge ieu kan sia kitu. Kabayang tadi cek maneh nyeun seempak tina batik aduh ke nu di endorse na sacik Superman nya kurang oge Superman ka seempak batik teh beureum wae noni teh gagal kan musik Sunda jadi kabawa kalau go internasional nyalikeun jadi awak cah upami ya we kena produksian tadi upami tina sasasi eta biasana dugi ka sabaraha hiji produksi eta nepi ngaluarkeun sabaraha motif gitu pami motif mah eueuh kan tergantung pesanan kan produksi mah teras mangnya teras pami cepan ayeuna nu ngabantos di Garut aya 8 janten produksi we teras gitu. Janten sasasi tiasa beres 20 hasil anu tulis gitu kan. Eueuh oge pan selain di bumi nyayogikeun batik tulis asli batik cap. Oh aya batik cap oge. Semi tulis oge margi pan ayeuna
jalmi teh kangge seragaman, kangge naon kan, kangge kalangan menengah ke bawah juga kan tiasa gitu ngangge batik gitu. Tah upami kitu ya pasti pertanyaan anu diantos-antos ku balad Capuruk di bumi oge. Red pangaos upami anu tulis eta start ti sabaraha ceu? Ngawitan ti 1 juta dugikeun ka 1,5 juta aya. Upami anu cap benten? Anu cap ti ngawitan 100.000, 150 aya. Pami anu semi tulis ti ngawitan 2,5 dugikeun ka 400. Oh. Tapi di eta kantun menyesuaikan mah jadi anu di bordel. Anu bordel oge. Aya 250. Tah eta biasa diangge kangge naon otter gitu diangge kangge istri. Bade ngangge saya oge. Apa lauter? Urang angge rek ke kadinya ayang make. Tapi abi teh menak fun fact kamari teh. Fun fact. Fun fact teh naon atuh? Jelas dalam bahasa Sunda. Ari fun teh. Naon fun fact teh? Bupan. Eta lah pokona mah. Fakta menyenangkan. Fakta menarik. Fakta menarik. Limbung we sama. Fakta menarik. Saudara teh cuma pantos ka itu ka dieu lah gitunya katitihna teh tos ieu tapi kantos saudara teh waktos aya non teh workshop lah gitu seminar di Jakarta. Mohon. Di Jakarta mananya? Di Jakarta di payun ku MC-na tos disiapkeun cenah bahasa Indonesia pasder naros heula. Cenah teh ngartosna bahasa Sunda henteu ngartos bahasa Sunda we cenah. Ku bahasa Sunda. Bahasa Sunda? Nya. Laras eta ceu. Cenah mah itu rada kesulitan nganggo bahasa Indonesia tapi teu terbiasa. Mungkin teu terbiasa. Margi kan ece orang Sundanis asli Pisanya gitu nya. Janten pami nyarios Indonesia anu 100% teh masih kaku gitu. Janten campur-campur. Ngomah ngangoteh. Ngomah ngangoteh. Tangan teh kopi nama kopi Jaya. Masuk aja. Janten ece teh janten narasumber gitu kan. Anu ngajar di klasterisasi batik. Ieuna para pelajarna ibu-ibu nu diajarkeun ku ece alhamdulillah seueur 40 jalmi. Tah ece teh janten narasumber teh nyarios Sunda margi pan henteu lancar kitu. Tah di perusahaan BUMN teh baru kali ini cenah saya punya narasumber ngomongna Sunda gitu. Nya da ayo coba tuh apa adanya we kieu nya kitu. Udah takut dijalikeun gitu atuh. Da mohon geti beledug kumaha. Iya. Colong ya kesana nya teh. Tah kitu ya sareng orang Sunda mah nya geuning seur teh. Teu seur mah ngan ayeuna mah seur kopi alhamdulillah euceun teh. Iya tuh. Langsung we pamit dia heula. Sok dileut heula bilih kabujeng banjir tuh nya. Ayeuna mah ieu tos resep pisan ngobrol tos itu kan dieu. Ceu harepanna kanggo ece misalna kedepanna batik ieu teh sapertos kumaha? Harapan ece mah kapayuna batik khas Garutan ieu teh ulah dugikeun ka punah. Generasi-generasi penerus ece sing langkung seueur. Sing langkung booming karya ieu teh margi pan batik budaya ieu teh entos diakui ku UNESCO nya. Janten baraya urang Sunda teh kedah mencintai produk lokal, produk Sunda gitu kan. Piraku ayeuna anu ngararangge batik ece aruang orang luar negeri nya. Ai orang Sunda na misalkan teu ararapal karena batik gitu. Padahal pan di Sunda oge budaya-budaya karya-karyana teh seueur pami digali mah gitu. Tah contona salah sahijina panginten batik ieu ku urang ku palawargi sadayana cintai produk orang Sunda ya eta batik ceria gitu. Kopina disebatkeun teu? Sebatkeun. Sareng kopina. Sareng unggal dinten urang teh kopi Jaya dileuteuh atunya. Ieu deui pangintennya kumargi ieu teh urang teh nu namina batik teh tina salah sahiji karya
budaya anu turun temurun tapi oge rumit di sisi lain mah. Ieu teh teu sagawayah jalmi tiasa ngadamel batik tulis teh kitunya ada upami batik print mah gampil benten eta mah tapi ari batik tulis mah kan benten deui mohon. Tah kumargi gitu benten kan naon mana teh urang teh butuh generasinya butuh generasi muda khususna ayeuna benten aya nu namina Gen Z geuningan abi mah kan generasi milenial sebenarnya teh aya oge Gen Z acan deui generasi beta sareng sajabina kumaha non mel teh cara atanapi supados si Gen Z atanapi generasi selanjutnya teh tiasa tertarik mendalami ieu non sebenarnya kebudayaan ngebatik ieu pembatik ieu menurut ece lah ieu mah kumaha carana ieu. Alhamdulillah supados karya-karya batik ieu diminati ku generasi muda berikutna pangintennya janten urang nyiptakeun karya seni anu bisa mengikuti pangsa pasar sepertos janten tinu warna henteu monoton gitu kan sepertos tahun payun boomingna warna naon ciptakeun warna eta gitu janten henteu ngilangkeun oge kekhasan batik Garutan eta nyarira gitu. Tapi oge nuturkeun perkembangan zaman oge. Mohon. Tah alhamdulillah ka ece oge ka dieu seueur nu sumping ti mahasiswi ti Universitas IPI, Uniga gitunya. Teras ti mana anu Universitas Komunikasi Bandung teh Unikom teras kamari ti Universitas Pasundan teras ti sekolah-sekolah SMP SMK gitu kan seueur janten entos mulai anak-anak muda teh ketertarikan pada karya batik gitu kan alhamdulillah. Mohon. Tah gitu geuningan geus panjang pisan ieu perbatikan tuh. Wah, si oprek. Tah panginten diharapkeun oge urang teh ngaharapkeunnya. Wih deui harapan urang mah pemerintah oge tiasa ngedukung oge. Gitu. Salah sahijina meureun cek urang mah nya contona misalkan bisa ngasupkeun kana kurikulum lah diasupkeun ya ekskul teu melulu batik maksudnya bisa da budaya Sunda teh seueur pisan gitu kan. Tapi eta bisa diselapkeun kana kurikulum. Misalkan aya gitu. Dikenalkeun ka barudak TK teh misalkan aya sina kadar belajar membatik. Gambar-gambar anu kumaha we baru. Tapi kan tina mengenal eta biasanya tumbuh kecintaan. Aja teh batik SpongeBob heula. Eta kan teh batik Doraemon. Batik Upin. Terus tadi keur siga naon tadi teh cek NTT kok Gen Z terus beta kan zaman ayeuna zamanna influencer cenah geuningannya di media sosial dina coba dong influencer oge dibantu da ieu teh salah siji kabudayaan urang nu kudu dijaga dilestarikeun diumbarlah ka dunia da ieu teh hiji kabanggaan nya lain hiji aib gitu lah. Ulah seblakna we hungkul Garut teh anu terkenal jeung basona. Ayo atuh pala influencer di up oge bangsa batik-batikna nu kieu bantu promosi oge nya. Tah gitu. Tah hiji ece teh asa acan aya anu ieu unek-unek ece teh nya. Mangga. Bebas kan cek abi ngopi. Penggurung keneh kamera. Ujang teh tadi teh asa teu nyarios ai batik ceria teh naon. Tah. Nya tadi teh awal keneh teh. Kayak potong nu bieu na. Ayeuna harupnya. Tah pakitan ari batik ceria teh naon ceuk? Tah, brand nami batik ceria teh. Nami brand batik ceria teh sanes batik gembira. Sanes. Tapi nami ece teh Ria Apriani. Tah pami di Sunda pan pami ibu teh disebat teh ece janten ceria gitu. Janten personal branding teh ceria yang sangat ceria. Yang sangat bahagia, sangat manis karena upami teu manis mah paria. Mohon tapi manis lagi karena mempromosikan terus Kopi Jaya. Wah, tapi ceria. Tapi manis nya tuh tanggal lihat Kopi Jaya gitu. Masih di teacher tip ceria. Pak Haji diantos di aja Pak Haji. Upami di etang, Pak Haji tos kasabat 5 kali. Aja ya di ujung-ujung naon ieu teh obrolan orangnya gunung catur orang
upami aya bala capruk nu hoyong amongan ka dieu teh di mana lokasina, terus upami hoyong langkung caket sareng produk-produk euceul di icalna aya di mana wae mangga sebatkeun we ayeuna mah. Pami hoyong ninggal karya-karya euceul. Da pami rezeki mah panginten teu kedah meser wae, tapi pan hoyong terang, hoyong lebih mendalami karya euceul, bilih bade diajar ngabatik oge mangga. Pintu bumi euceul terbuka dugikeun ka tabu 12 wengi. Ya. Bilih bade ngabatik 10 mah tos. SPBU mungkin belajar selatan ya mah jam 12. Eleh ku toko-toko lain oge ya, euceul mah buka dugikeun ka tabuh 12 panto teh kadang dugikeun ka tabuh 2 wengi euceul masih keneh berkarya. Berarti ti tabuh sakitu ka itu mah resak selot nanti nya. Digembok we euceul kitu nya. Tapat pami bade amangan ka bumi euceul di Jalan Ciledug seberang Bank BCA aya gapura Canting Raksasa. Lebet jarak 30 meteran belok kiri aya kantor pos RW 11 Kampung Paledang mangga taroskeun weh bade ka bumi ceria tos pada uninya kitu nya. Aya da pelang naon gitu di. Ta pami icalan di online panginten euceul sanes icalan pangintennya pami ieu mah karya-karya euceul aya di IG mangga. Rumah batik Garutan Ceria sami di TikTok sami di Facebook oge sami gitu aya. Nah, bisa anu bieu bingung Instagram di mana tah? Jadi dieu. Anjir. Bakal aya bijil teh dinya selatan. Ai sugan teh ieu teh terus tadi lah sugan berarti. Tah ya di dieu. Oh di online shop tos aya nya. Alhamdulillah. Tah kitu pangintennya aya nama aya deui nu bade didugikeun ku Ece. Ta anu didugikeun ti Ece pangintennya ka Pak Haji Nur Topilak karyawana sadayana Pak Haji diantos karangge batik ceria mangga Supardos Kopi Jaya langkung sukses barokah ya Haji amin Ece hatur nuhun pisan tos di pasihan waktos kangge rurum banget ke dieu abdi tiasa ngobrol sareng Ece tiasa berbagi pengalaman. Alhamdulillah oge Ece tos kasumpingan ujang-ujang nu kaset ieu ka bumi Ece silaturahmi ka Ece tong kapok panginten ku Ece disuguhan saaya-aya Kopi Jaya mohon alhamdulillah itu saya Kopi Jaya leres aya leuteunana mah panginten Ece teh acan ngagoreng rantina oge da usum hujan kitu janten baraseuh tegarari nyamun abi nyarak nyiruna tadi teh itu dia atahna ka dinya we kana nyirukan ku abi bade dikelek euy aduh kumaha nasib urang nu mawa keler atuh sekali deh hatur nuhun ulah bosan dan hatur nuhun teh kanggo kasumpingan abi ka dia hatur nuhun tos ieu oge nu paling utama mah tos tiasa ngalestarikeun budaya anu aya di urang khususna di Garut umumna di Indonesia ieu majang teras sing sehat teras berkarya teras pokona mudah-mudahan ya generasi muda oge tiasa kainspirasinya ngikuti jejak langkah ceria ieu. Nah, eta penten. Aya tong hilap ka bala capruk di akun Gemar Universna di subrek, di komen, di share supados ieu kebudayaan Sunda khususna batik Garutan ieu biasa semakin dikenal luas seluruh masyarakat Indonesia oge khususna kanggo masyarakat luar oge ya gitu. Kalau di share di Instagram kadang-kadang sok nyasar we geuningan luar negeri sana terangnya ya gitu. Ditutup wae billahi taufiq wal hidayah. Geus ngapalkeun tadi kabar capruk Sunda. Oh capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Palawargi Garut sadayana orang Sunda entong hilap cintai batik ceria sareng tong hilap ngaleut Kopi Jaya sukses selalu berkah. Sadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes.